Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep 3JS. Kumaha para wargi dararamang mugia nya sadayana sing dipaparin kasehatan lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bilih aya wargi urang anu nuju teu damang, urang sami-sami ngadoakeun mugia sing enggal deui didamangkeun sacara bihara-bihara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados sejak mangdongengkeun deui kiwari nu baris dipedarkeun nyaeta neraskeun hancagarapan dongeng Sunda anu jejer cariosna nyaeta Si Gonyang. Mangrupi karya pangersana Dadan Permana tulangkung ti payun nya sateu acan diteraskeun pribados teh nedabantosanana ka wargi-wargi sadayana kanggo di-subscribe, di-like, di-komen sareng di-share. Ka wargi-wargi anu parantos ngabantos pribados, parantos nga-subscribe, nga-like, komen sareng nge-share, pribados ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabinga. Dina danget ieu teh nyaeta episode kaopat nya lakon Si Onyel teh. Kumaha atuh cenah ieu teh? Perasaan caritana Si Onyel ulang sami-sami bae ngabandungan atuh nya. Wilujeng ngadangukeun. Geus kitu mah kadawa harita kadawek bae bakakak hayam teh di dahar ku Mang Adul meuni cacamuilan Mang Adul teh ngadahar bakaka bari samutut Mang Adul pok ngomong, "Duh, ari keur lapar mah karasa nikmat dengan ieu sanajan awahing ku tiis meureun nya rasana teh asa teu pati aya salian ieu teh euy. Tapi alhamdulillah nuhun jang euy ah." Ceuk Mang Adul bari tuluy ngahuapkeun deui daging meunang nyewitan. Meh kajadian nu aneh. Harita kana awak Mang Adul teh asa ngadadak aya nu karasa nyeak kana awakna. Jigah aya seak angin leutik ubek dina jero laeun awak. Puringka harita sabulu-bulu teh karasa pating puringka ngan manehanana mah geus teu aneh. Maklum kahiji perkara nama Mang Adul teh nyaeta awahing kumineng jeung geus biasa ngarandapan kajadian samodel kitu di leuweung. Kaduana piraku atuh muridna Eyang Nurjati kudu porangan sok bae bari wanci beurang-beurang. Mang Adul teu malire kanu dirasakeun ku manehanana. Sok bae malahan mamanehanana teh kalah ka beuki jongjon nuluykeun dahar bakaka. Barang geus beak harita ngadahar bakaka, pok bae Mang Adul teh ngomong, "Alhamdulillah jang euy, nikmat dah. Ayo ah, urang mulang. Karunya si Eyang bisi dek mirun seuneu euy." "Hayu wae uing mah euy. Ngan pedah moal kalikiban kitu Mang. Mangkaning karek pisan dahar." "Keur kalikiban atuh ke uring-uringan di jalan." Ceuk Si Onyel mairan bari ngeh kai seuri. Ngadenge kamandang ti Si Onyel kitu meh asa kabeneran pisan Mang Adul teh harita atuh kalah kareureuh heula geek diu
tuluy manehanana teh ngaluarkeun bako tina endongna. Geus kitu ger bae Mang Adul teh ngalinting bako kana lamaran daun kawu. Ger harita udud teh disunu pelenyun udud diseuseup ani ngalepus bangun nu nikmatna. Jiga nu ngeuna euy eta udud teh Mang, ceuk si Onyel bari melaungkeun Mang Adul nu keur ngalepus udud. Ih, puguh we atuh Jang euy. Geus dahar tuluy udud. Nikmat ceuk Mang Adul bari melenyun udud. Uing mah aneh euy. Manya nya haseup bisa nikmat Mang. Nah kumaha sih eta teh rasana euy? Ceuk si Onyel bangun panasaran. Ish, budak mah teu meunang euy. Budak keneh hilaing mah teu meunang udud atuh. Malah ceuk tabib ge budak mah teu meunang udud cenah. Lebar euy, bisi kana kesehatan. Nah, emang lamun kolot jiga mane moal naon gitu Mang? Si Onyel harita tuluy nanya. Wish, nya sarua atuh sarua bae ceuk tabib mah. Cenah udud teh menyebabkan darah tinggi, jantung stroke jeung sajabana euy. Atuh sarua bae ari kitu mah lain budak kungkul anu teu dianjurkeun udud teh Mang. Tapi nah ningan mane udud. Dieu baku maneh mah lah. Ari geus nyedek teh mun tatanya lah cok lieur gana sirah teh Jang euy. Ceuk Mang Adul bari tuluy nonggongan si Onyel tananing geus hayang mungkas obrolan. Lain kitu Mang, ceuk si Onyel bari harita pindah diukna teh ka hareupeun Mang Adul. Panasaran euy uing mah hayang nyaho. Nah maneh beki udud. Komo si Eyang mah kolot-kolot mana ngenyot udud teh nepi ka kemong sia pipina. Maneh mah Jang euy. Bek bae atuh tah. Kan omat tong dibejakeun dibere ku kuring nya. Ceuk Mang Adul wanti-wanti ka si Onyel sabab mung kasalahkeun ku Eyang Nurjati. Nya heueuh lah. Sok moal bebeja dibere ku maneh uing mah. Ceuk si Onyel nyanggupan bari tuluy manehna teh ngalinting udud. Mana geus jadi harita tuluy bae udud teh diseungeuh barang nyot harita diseusup cekoh teh si Onyel batu. Aduh eleh mulek ning Mang euy. Aduh mulek teh kuat uing mah lah. Ieu mah atuh teh kudu udud uing mah euy Si Onyel tuluy nyodorkeun udud maksudna mah dibikeun deui ka Mang Adul. Uing mah teu kuat geus nyaho ning kitu kitu bae haseup mah sarua haseup mah Mang euy uing ge geus pernah atuh ari ngasaan haseup mah. Ceuk si Onyel. Wish, ilaing geus udud nya. Ceuk Mang Adul nanya ka si Onyel. Lain udud, ceuk uing ge pan geus pernah uing ngasaan haseup mah, lain ngasaan udud. Pan ari ngasaan udud mah karek ge bieu, bari teu beuki geuning uing mah. Nah, ngasaan haseup naon atuh ai lain haseup udud? Eta uing ngasaan haseup mun hawu parem euy. Paning sok mulek ku haseup tak kitu sarua cek uing mah. Si Onyel ngah kaye seuri. Maneh mah Jang euy. Bener lah. Ilaing mah kuno kitu lah tong ngasaan haseup udud. Hawu parem ge meujeuh lah keur ilaing mah. Mang Adul ge sarua ngah kaye seuri. Hayu urang balik. Ceuk Mang Adul dituluykeun ku ngajak balik. Hayu balik atuh Ngan maneh sakirana moal kitu atau kitu
balik anu jalan tadi mah bari mawa suluh komo atuh. Mangkaning pan jalanna teh ngalung kawing mudun bari laleueur. Nyaho atuh. Tangtu bae bakal notok meureun. Ari ka jalan nu tadi mah bahla nya. Ulang malibir we. Ka jalan ditu tuh. Ka lembur lamping. Ulang ngaliwat ke kebon awi lah. Cek Mang Adul bari hagat siap-siap. Nama tuh. Ayo. Nam, maneh we teh heula atuh Nyel. Wing mah sieun gua anjing euy di jalana. Kalah we budak oces. Ari ku acer guai sieun ilaing mah. Nam atuh. Sok, mending ilaing lah teh hareup nya. Cek Mang Adul bari leumpang. Beretek. Si Onyel harita lumpat muda. Tuluy leumpang di hareupeun si Onyel. Mapai-mapai kebon awi. Harita dua urang jalma teh leumpang mawa sulu ngan tetel. Harita teh hawar-hawar aya kadenge sora surak wangun nu rame naker. Beuki deukeut. Harita sora teh beuki jentre bae. Barang jog kaliwatan ku Mang Adul jeung si Onyel. Tetela anu rame pating surak teh sing horeng aya jalma nu keur ngarariung ngadon ngararadu hayam di kebon awi. Red harita si Onyel teh sakolebatan mah nempo nu keur ngadu hayam. Katingali harita kumanehna aya dua sakadang hayam nu keur diadukeun. Tuluy disurakan ku loba jelema. Tetela harita teh hayam nu sarima guaranana jeung hayam boga manehna teh keur aya dina kaunggulan. Tina perkara eta sanajan bari leumpang manehanana teh dina hatena aya jorojoy panasaran hayang mecakan ngadu hayam boga manehna. Meureun rame pikir manehna. Maklum budak oces nu sagala panasaran hayang sagala mecahakan. Teu kacaturkeun lila di jalanan. Harita Mang Adul jeung si Onyel teh tepi ka imah Eyang Nurjati. Barang geus tepi, harita tuluy suluh teh diecageun. Tuluy atuh ku Mang Adul teh dientep dina parahawu. Sedengkeun si Onyel mah hideng asup ka imah. Anehanana teh mawa kejo jeung cangkir awi. Serog teko jeung cangkir teh ditunda di tepat. Tah Mang euy, ane bisi dek nginum heula. Si Onyel mah tuluy diuk mi heulaan. Anehanana tuluy nyician cai kana cangkir awi. Legu harita cai diinum tuluy ku si Onyel. Katingali harita si Onyel teh wangun nu hanaang. Barang keur kitu torojol Eyang Nurjati ngurunyung ti kebon bari mawa sampe meunang ngarabut. Geus baralik geuningan. Ceuk Eyang Nurjati bari tuluy gek diuk ditepas sampe harita diecageun. Eyang karek balik lah. Capek kene ieu teh duh. Kamana si Adul Jang euy? Ceuk Eyang Nurjati harita nanyakeun Mang Adul. Keur meresan suluh tuh kana parahawu. Barang diomongkeun kitu kurunyung harita Mang Adul teh ngurunyung. Eyang suluh teh parantos dientep. Kuring mah ieu teh duh sija langsung amit bae. Da acan ngarit keur parab si Jamrong lah. Atuh sakedeung maneh dedol. Nginum heula dah bisi hanaang. Sumuhun Eyang. Karige
harita Mang Adul teh diuk ditepas ngariung didinya ti luar dengan Mang Adul tuluy nyician cai kana cangkir awi geus kitu mah leguk bae harita cai teh diinum dek ngarit ka mana ayeuna ilaing teh tul cek Eyang Nurjati tumanya ka Mang Adul kainya we Eyang bade ka sawah lega kalaresan tos seubeuh lah teu diala jukutna cek Mang Adul emalan ka Eyang Nurjati atuh jung bae ngan empo mah Dul hidup ke sabada isa ka dieu nya cek Eyang Nurjati papadon ka Mang Adul. Mang Adul teh teu tetelepek dek naon-naon mah manehanana teh teu tetelepek teu nanyakeun maksudna Eyang Nurjati naon geus kitu mah Mang Adul teh amitan dek ngarit cenah Eyang permios atunya bade angkat da ayeuna teh bisi kabujeng hujan tuh geus leueup lah juga Jang geranya heula para begitu cek Eyang Nurjati ka Mang Adul geus kitu Mang Adul ngaleos ini nguruk ka sawah lega sedengkeun si Onyel mah harita teh tuluy ngobrol jeung Eyang Nurjati. Kumaha rame tadi teh galeuweung teh jalu meunang teh suung teh ajar cenah lindek ngalasuung ilaing mah ceuk Eyang Nurjati nanya ka si Onyel atuh meunang Eyang tah suung mah meunang wing ya ceuk si Onyel bari muka beungkeut kandungan bajuna harita kandungan bajuna teh dibeungkeut ku ari gari burulu harita teh diburudulkeun uing teh sajabana menang suung menang lemer oge ya lumayan lah keur ngaliwat ngeunah nu kieu teh ang lain beukining ari eta aya naog di mana ningan ning aya naog yeuh tanya Eyang Nurjati menang nangi yang tadi hanapeun tangkal caringin ceuk si Onyel ngajawab bari jigah nu bunga tina tangkal caringin tina hanapeun caringin ceuk si Onyel ngajawab bener ningan ceuk si Eyang teh baheula lamun leuweung lain kari tineng cenah gunung lain kari urutna heuh tatangkalan jeung sato hewan teh digarangu panceuk si Eyang teh cenah urang teh moal hese dahareun cenah tah nyaan Eyang ningan di leuweung teh tadi aya dahareun malah eta endogna mah dibawa ku uing teh keur dikulub engke lah panci subuh ceuk si Onyel harita pamanggihna tadi di leuweung teh dicaritakeun waingan atuh jalu ceuk Eyang Nurjati mairan bari seuri aingan naon Eyang eta paingan ari ilaing ngadahar susuguh tadi di leuweung mah ceuk Eyang Nurjati nemala ngan ari maksud Eyang mah mun leuweung lain kari tineng tuluy lamun gunung lain kari urutna sato hewan ge pon kitu deui dialaan teh ulah dialaan teh lain artina mata loba dahareun model ceuk ilaing aya nang hanapeun tangkal caringin jalu nah kumaha kitu maksudna pan eta ge dahareun lebar atuh Eyang teu di dahar mah sok maksudna mun leuweung gunung jeung sasatuan lestari tangdu atuh kana lingkungan teh bakal asri jalu
moal aya kejadian sato turun ka lemur ngajara hakaneun kalam oge atuh moal panas ari loba tangkal mah pon kitu deui cai moal leungit teu moal hiji cai tuloy atuh kana taneuh heuh kacangkrem moal matak urug eta teh ku loba tangkal mah pon kitu deui tina tutuwuhan nu di leuweung teh bakal aya nu mangpaat nu bisa didahar sarupaning nangka kadu picung jamu jeung sajabana tatangkalan nu aya di leuweung. Yang bener eta we caringin buktining bisa manfaat aya dahareun ngan ari perkara sato hewan ulah dialaan teh berarti teu meunang urang mun moro kitu. Eta perkara caringin teh bener aya manfaatna heuh salah sahijina bisa bake ngiuhan tuh keur kahirupan sato hewan oge bisa pake neuneun cai nahan erosi ngan ari dahareun nu kitu mah nu ku lain di dahar tadi mah eta teh susuguh ti jelema nu linglung nu munjung ka kayu muja kana tangka jalu. Jadi lain eta artina nu reumeuy ku teureuyeuh loba ku dahareun teh teureumeuy teureuyeuh da maksud eyang teh tina tangkalna aya buahan da ieu da mah lain buah tina tangkal atuh tuluy perkara moro pek wae moro mah ngan kudu make aturan jeung lilingeran ulah make nafsu da urang teh sok ulah eleh ku maung pan maung ge sok moro kan maung mah moro na teh bila mana karasa lapar eureun bila mana karasa seubeuh ari jalma mah pan teu eureun saacan nafsuna seubeuh mah tah eta anu kudu diatur teh sabab mun sagala rupa tina nafsu mah ke bakal aya mamala nu teu hade. Tah iya maksudna maraban tangkal ya yang tadi ya eta teh naon yang Ceuk si Onyel harita kataji meureun ku perkara maraban tangkal nu ceuk si Eyang tadi lain maraban tangkal atuh jalu tapi manehanana teh teh mere sesembahan ka makhluk nu cenah ngageugeuh dina tangkal bari duka heueuh duka henteu duka aya duka eueuh makhluk nu kumanehna dituju mah. Nah maka disebut linglung atuh pan uing yo sok atuh mere para beganu ngageugeuh dina tangkal mah pan uing ning sok mere tah para begana anak manuk nu ngageugeuh tangkal buah nu dihareupeun teh ning eyang tuh nu itu naon atuh bedana sok dasarua jeung kuring. Ih tang tu beda tu jalu beda kacida ari laing mah eta niatna tina mikanya maraban anak manuk sedangkan ari jalma nu ku eyang disebut linglung mah eta teh maksudna jelema nu menta rejeki ka makhluk ngagantungkeun hirupna ka makhluk jadi midua ka Gusti nu Maha Kawasa. Teu meunang kitu eyang eta teh. Ih kacida atuh ari menta salian ti ka Gusti mah ngaduakeun ka pangeran eta teh batal jalu bisi kaasup kana golongan jalma nu musyrik miduakeun pangeran teh bahaya kitu eyang lamun kitu ceuk si Onyel nanya deui kang duh bahaya jalu sabab aya kateranganana cenah dosa teh anu teu dihampura heuh diwakeun tina panghampura nyaeta salah sahijina teh musyrik eta teh diwakeun tina panghampura barang kitu keur dina anteng ngobrol sing horeng waktosna seep teu karaos geuning jol seep deui barawargina. Keun atunya urang dugi ka dieu heula yeuh dongeng si Onyel episode 4 teh insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui kumaha cenah yeuh
masih tebih keneh berartinya lalampahan si onyel teh ye. Atuh sakitu bae nu tiasa kasangakeun dina wanci ieu sateu acan amit mundur amit mungkur. Pribados ada dihapunten tina samudaya kaluputan kalepatan, bilih aya langkung saur bahe care, bilih aya kacaletot basa. Oge pun kitu deui tina kakirangan sareng katetiasaan pribados dina mangdongengkeun nada dihapunten ka wargi sakumna. Sagedengeun eta pribados ge ngahaturkeun rebu nuhun ka wargi-wargi nu parantos nga-subscribe, nga-like, nga-komen sareng nga-share. Sakitu bae, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.